La ilaha illallah. Kamari saur Gusti Allah, kaula bakal nyoba, bakal nguji ka umat manusia, khususnya orang-orang Arab. Bakal diuji, bakal dicoba mana nu sabar, mana nu henteu tentang larangan-larangan ngabuburon hewan. Mendak turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai nu ariman, baik lalaki maupun awewe, la taqatulus sayda wa antum hurum, ulah rek ngabunuh maraneh kabeh kana buburon hewan-hewan kesit, wa antum hurum bari aranjeun kabeh kondisi keur ari haram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Salah sahiji larangan bagi jelema nu keur ihram ialah ngabuburon. Urang mah moal kajen kukumaha ge jadi dieuna ge tara. Tapi kelantaran biasaan urang Arab bahkan dijadikan satu ma'isyah, kahirupan urang Arab, ngabuburon ka leuweung ka gunung, maka dilarang ku Gusti Allah ketika keur ihram. Lamun nyana ngabunuh, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un, sahabat jelema nu keur ihram ngabunuh hewan-hewan bari ngahaja, da ieu dikenakeun sanksi ku Gusti Allah, fa'alaihi jazaa'un, dibere sanksi, dibere babales. Naon babalesna? Mislu ma qatala minan na'am, hewan-hewan anu lindeuk, ingon-ingon nu biasa di lembur, anu akur jeung hewan nu dibunuh. Pan ari anu dibuburon mah binatang-binatang leuweung, embe leuweung, onta leuweung, mantak di urang ge aya bolong, mantak di Lampung mah baheula, di Palembang mah baheula, ieu na teh aya di kokolotrokan, beheungna di kokolotrokan. Nah, di Kangkalungan geus di leuweung teh kanyawan kolotrok. Oh, aya nu bogana. Mun teu di kokolotrokan, nah ieu berarti kebo leuweung. Kitulah pangalaman kula baheula waktu di Lampung. Tah eta kos kitu, jadi kanyawan nantak asal endek dilepaskeun ka leuweung, Kangkalungan kolotrok. Asal endek di kaleuweungkeun kitu bae urang Lampung mah. Urang Sumatera. Naon sababna loba nu ngabuburon pan ka leuweung teh, lamun teu make nah ku panah atau tembak, nah iya atau di jari beunang kebo leuweung ngaranna. Mun sapi leuweung ngaranna, embe leuweung ngaranna, uncal kijang leuweung ngaranna. Bari mah kijang ka jalan-jalan. Masyaallah. Ya Allah. Jadi kuari di jalan raya di tol ge kuari mah dua nu loba teh, hiji kijang kadua kuda. Teu kudu ka leuweung. Nah, kitu tah. Jadi hewan kesit ngaranna. Hewan wahsi. Jadi lamun keur ihram manehanana ngabunuh hewan kesit, du di leuweung. Baik onta leuweung, sapi leuweung. Mun atawa munding di Arab munding. Kebo teh di Arab mah teu betaheun kebo mah. Teu betaheun, teu kahartieun ku urang di kok bisa teu betaheun kebo. Kebo mah hayangna gupak. Ai di Arab atuh ujang gupak. Di mana gupak cak kebo teh aing keur ieu aya nu pernah mawa ka ditu kebo menta balik deui. Pulangkan saya. Cek nya teh ke rumah istri saya. Kurang emang, waduh, enggak ada buat gupak. Bisa jago gupak. Mantak nu loba teh keboman di Australia.
kula ke Australia kebo Masya Allah. Emang mana kita Australia? Didinya di Cikupa kadit setik. Nah iyalah di daerah-daerah Timur Tengah moal aya binatang-binatang anu resep dicai. Lantaran di ditu mah daerah panas, gurun disebutna Sahara. Nah, ieu lamun ke ihram. Nang kitu ngaranna ngabunuh hewan liar. Ta eta teh kena jaza, kena sanksi, kena balesan. Kumaha balesanana? Balesanana mislu ma qatala minan na'am. Kudu dibayar ku hewan lembur anu sabanding jeung hewan nu dibunuh kunyana. Kudu dibandingkeun jeung hewan-hewan jeung hewan nu dibunuh kunyana. Anu dibunuh naon ieu? Nah ieu kudu dibandingkeun jeung hewan lembur, hewan ternak anu sabanding jeung nu dibunuh. Saha nu nganyahokeun ana itu ngebundang banding gitu jeung tukang bandeng di Bandung. Oh yahkumu bihi zawa adlim minkum. Anu bisa ngahukumanana kana bundang banding gitu teh dua lalaki anu araradil anu nyahoeun kana urusan ngabundang banding gitu. Saha anu nyahoeun di dieu aya kama Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas wa Umar wa Aliun ngabandingkeun pin Nu'amah bi badanatin. Lamun aya jelema keur ihram majunyana ngabuburon ai prak menang Nu'amah. Nu'amah teh adalah manuk onta, burung onta. Burung onta teh mun di urang mah sok dingaranan koswari. Eta teh manukna teh rada gede, jangkung saeutik bisa ditumpakan. Bisa ditumpakan teh mah manuk tah. Sanajan eta sukuna leutik bisa ditumpakan. Mun teu percaya coba ge. Coba ge ka mana? Ka mananya? Nu aya. Kula mah pangalaman baheula keur mondok di Garut pernah ulin ka Ajengan Asikin. Ajengan Asikin teh eta di Sindang Lama. Ajengan hikmat baheula Soeharto reng-renganana mun ka hikmat kadinya geus maot. Ajengan luar biasa teh mah. Kuari ge loba ieu urang lembur dina nu ngaraji ka dieu. Eta teh Ajengan Asikin mah ku sugih-sugihna ajengan hikmatnya nama meuli gunung. Engke bru di embeang. Tugas teloknya kumaha di gunung basa gunung. Ke butuh mencit sakali mencit 50 100. Geus teh diangon. Sugih Ajengan Asikin teh. Bebesanan Ajengan Asikin teh. Kitu jeung Banjar. Jadi anak Banjar mantap kula kaditu. Nah ieu bebesaran jeung ayah. Salah sahijina. Tah, kula diajak kaditu keur zaman mondok anak-anak. Nama rondok di Garut. Barang datang kaditu nu jelema sugih tapi kiai nu maca Quran puluhan dibayar. Dibayar. Anu zalalikir bae dibayar. Jadi nya nama nunduk maca Quran bae dijamin dibayar. Ngan dibere hadiahna ta ieu kitu hikmat nu geus jadi. Barang datang ka ditu atuh loba hewan-hewan di antarana aya hewan eta nu aneh. Ai kitu bangsa aya merak, nu kada rahis teh aneh. Ai ieu kotok naon di ceuk urang. Ku gede amat. Gede jangkung air sukuna mah leutik. Barang kula nanyakeun teh ieu mah cenah bisa ditumpakan cenah. Coba mah nya milih teh moal. Ditumpakan jatuh nilai bener eta sukuna leutik tapi mun ditumpakan teu nilai malah isukna mah nu imah belah ditu anakna boga hiji deui dua direndengkeun balap. Jadi dibalapkeun geus lain motor deui dibalapkeun manuk koswari balap asal bisa bae ta eta teh manuk tapi okos onta kemudian gagah bisa ditumpahkan ngan ditumpahkan ge aya kudu gede mah moal bisa lah teu pati gede nu numpakna ngan eta kugunan gitu henteu milih be sukuna eta manuk nu amah ieu di dieu ta nu amah. Nah ieu teh manuk kos kitu henteu pernah neuleuh ditumpahkan baheula di keur zaman kula mondok diajak ka Sindang Lama ka Ajengan Asikin.
Nah, jadi kuarina ngeueun kababayang bae gitu, kus ditumpakan ku lagi malah milu numpak kan ragag. Jadi sakakarakpan, tapi gagah. Masya Allah. Eta manuk buah arita. Nah iya. Cek Ibnu Abbas. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Lamun aya jelema ke ihram. Kaleuweung ka gunung. Ngabuburon. Menang manuk du'a mah. Yakni manuk kontak atau koswari. Ta eta kudu didenda. Dendana naon? Bibadanatin onta kampung. Enggak, berarti pajasaun mislu ma qatala minan na'am. Onta hiji ke ihram ngarusak madu koswari, bayar onta lain dam, bayar ieu mah. Eta kos kitu sangsina kudu mayar onta mahal. Onta teh lamun nu gede mah 10 juta duit urang. Rada leutik 7 juta, nu gede 10 juta. Ulah coba-coba ke ihram ngarusak manuk. Nuk mama. Kemudian Abu Ubaidah fi baqaril wahsi wa himarihi bi baqaratin. Menurut Imam Abu Ubaidah, aya jelema ke ihram ngarusak sapi leuweung kaleuweung ngabuburon manah misalna bunuh meunang nyana sapi leuweung ta eta teh dikenakeun sanksi Nabi baqaratin sapi lembur tuh masyaallah. Wa Ibnu Umar cek Imam Ibnu Umar wa Ibnu Auf bizabi lamun aya jelema keur ihram ngabuburon meunang kijang teh ieu kena sangsina bisatin embe tuh kitulah nya wa kama biha Ibnu Abbas wa Umar wa ghairuhuma fil hammam dina manuk fil hammam dina masalah manuk lianahu yasma wa fil abi. Cenah lamun aya jelema ngarusak kidang teh mah gantina cenah ku manuk bae atawa diganti lain manuk lamun urang ngabuburan manuk meunah eta digantina kudu ku embe lantaran akur dina nginumna ih kos kitunya ieu lah nu nyaho teh adalah yahkumu biha wa adlin minkum diteruskeun dina hadis Kangjeng Nabi dina Bukhari dina Muslim dinyatakeun ieu gantina ieu gantina ieu gantina ieu gantina ieu sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukukeun dikitabkeun ku para mazhab aya perbedaan sautak saeutik antara opat mazhab teh Imam Syafi'i mah kieu elatna kieu Imam Hanafi loba nu perbedaan antara Syafi'i jeung Hanafi cek Imam Hanafi mah kieu elatna kieu panjang caritana antara dua eta Syafi'i jeung Hanafi adapun nu dua hampir alalakur bae tah kitulah batur ngabongkar hukum tina saucap doang ge datang ka jadi kitab anu luar biasa gedena jeung poharana tinggal ditinggalian bae ke dina kitab fikih hadiyam balighul Ka'bah nah ieu teh merupakan suatu hadiun merupakan suatu hadiah sanksi ieu teh anu kudu datang ka Ka'bah maksud Ka'bah teh hartina mah tanah haram lain kudu dibawa ka Baitullah dipencit di hareupeun Baitullah lain nu dimaksud nama lingkungan Baitullah yakni tanah-tanah haram andai kata aya jelema keur ihram ngabuburonna di tanah halal tetep bae kudu dipencitna di tanah haram bae dek ngaburonna di tanah halal atawa di tanah haram lamun geus di tengah tanah haram mah tanah haram da ieu mah kuduna pencit di dinya tapi lamun di tanah halal bawa ka tanah haram ieu di tanah haram mah anu ihram nu teu ihram ge kabehan tah mah kabehan teu meunang ngarusak di tanah haram sing ada ieu urang ge ieu di tanah haram teu meunang ngarusak boro-boro ngarusak hewan-hewan di tanah haram urang nu halal ge nu halal teu ihram komo keur ihram mah di luar tanah haram ge kena sanksi komo di jero tanah haram urang ge urang nu teu ihram sok ka negeri Mekah ulah teu meunang ngarusak hewan-hewan nu aya di tanah haram boro-boro hewan urang dek balik bil barokah cak urang nyokot batu Mekah ieu abe aing kabarokahan dibawa ku urang ka dieu wajib dianterkeun deui
Sing hade teh ulah barokah sia. Dianterkeun ka ditu, masyaallah teu meunang nyokot batu teu meunang. Kumaha cenah kiai lamun meuli batu cincin, atuh meuli mah masalah. Meuli mah iman nu tanah haram teu meunang dibawa ku urang. Mun kurang dibawa anterkeun, mun teu bisa anterkeun titipkeun. Sia ka Mekahnya, oh ampurannya, udah aing bageula balik teh mawa batu pangadatangkeun ka ditu. Geus ka dieu, bawa. Tenden bae kitu kataran. Barang dianturkeun teh gede, sok gede hulu. Gede amat sih. Atuh berat ti aing. Atuh geus kitu bae teh tadi aing bil barokah horeng haram. Teu meunang sing hade. Hatta ngarusak hewan-hewan nu leutik lege di Mekah mah teu meunang. Ulah. Walaupun diikhtilafkeun antara makul jeung biar makul, nu bagus mah tetep bae ulah. Tuh kitu nya di Mekah teh ulah sambarangan. Putas-potes tatangkalan Mekah awas. Ngarusak batu-batuna dibawa ka dieu maksudna ulah. Ai kitu mah di Arafah, tanah halal tah mah. Mina tanah halal, urang ngarusak tanah naon di dinya tah mah halal. Ngan urangna keur ihram tetep bae teu meunang. Ngan kemun teu keur ihram masalah. Entak siga dihormati Mekah. Lantaran Mekah mah lain sambarangan daerah jeung nagara. Pinuh ku malaikat di dinya. Tiap-tiap nu lowong di dinya lah aya malaikat. Mekah teh lamun kadeuleu ku urang serem, mun kadeuleu ku ahli batin. Tapi lamun urang neuleuna make mata ieu dong sapira Mekah. Nya gunung malulu, nya panas, nya lah teu indah bae. Mentak aya nu ngabandingkeun indahan mana coba Mekah jeung Jakarta. Atuh indahan Jakarta. Emang kunaon gitu? Di Jakarta mah loba ping-ping ka dulu. Sia mah kanu kitu bae si tolol. Takos kitu tah. Tapi lamun ieu mata batin nu neuleuna masyaallah, Baitullah teh eta teh hiji batu di sorga. Hajar Aswad, lain sambarang. Nu ngabangun Baitullah teh adalah Kangjeng Nabi Adam, memeh Kangjeng Nabi Adam malaikat Jibril. Gini diawali ku malaikat Jibril baheulana. Ya Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinat wa hudan al-ayat. Nah, iyalah Mekah. Nah, ieu bakeur carita ahli-ahli batin cak Kangjeng Nabi mun hayang nyaho tiap-tiap lolong kerang Mekah eta malaikat. Kurang namun inget kadinya inggis di Mekah. Inggis didalekeun ku malaikat. Ayo ka mana sih? Ayo ka mana? Ka pasar. Cek malaikat teh. Siapa ka pasar mah dulu meuli naon? Teko. Cek malaikat teh teu butuh jadi buat telok minum. Sia mah meureun. Waduh, gede teh leutik gede. Bobo gede amat meuli tekona sia mah. Atuh beteng sia meureun cak malaikat teh. Didelekeun ku malaikat, disekserikeun ka ku malaikat teh disekserikeun. Masyaallah, tapi barang balik ke Indonesia dibawa. Jadi bikeun, ojang bikeun. Cak malaikat teh bagus. Eta urang Inggris siga di Mekah teh masyaallah. Entek lamun aya kafir asup ka Mekah. Jo anjing hideung dikerek kebae ku anjing. Cing hade. Jelema munafik eta digonggongan anjing we tah. Jalan ke Ziyad Sud eta anjing loba jasa di gunung. Kong. Aya jelema ditutur-tutur bae ku anjing orang Indonesia. Orang Indonesia dituturnya nyilek deui anjing gong kitu bae tah. Nya lompat anjing lompat terus bae. Mangkani luhur imahna di ditu. Dituturkeun anjing bae. Nah, eta teh berarti bermasalah ya budak ku anjing mah kaambeun. Eta lain sa anjing-anjing malaikat sing ada. Masya Allah, Mekah teh luar biasa. Kudu ditekadkeun deui di Madinah. Setiap Madinah hiji maloba malaikat, kadua kudu boga perasaan. Setiap lolong kerang eta pernah katincak ku Kangjeng Nabi. Setiap nu pernah katincak ku Kangjeng Nabi timbul malaikat. Kitulah tekadkeun ku urang Madinah lain sambarangan. Jelema nu geus datang ka Madinah mah ka sorga bae geus pokona.
Cak Kangjeng Nabi manzara qabri ba'da wafati wajabat syafaati. Ya Allah, saja lemah nu datang ka kuburan kula sabada wafat kula. Geus pokona mah wajib ditulungan ku kula. Ya Allah ya Rabbi, atuh urang unggal salat asyhadu an la ilaha illallah nunjuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tah urang teh endeu kadinya ka kuburan nu urang sok dibabaca salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad engke mah datang. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah teu maot. Teu maot Kangjeng Nabi urang datang ka ditu teh, "Woi, dadah," cak Kangjeng Nabi teh. Aduh, di dieu ge aya nu ngadadahan Muhammad. Ayo Muhammad, Muhammad tukang cabe jadi itu mah. Ya Allah, ya Rabbi, inna urang kuari sholli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbilal Ka'bati teu kadeuleu Ka'bahna begitu urang gok di Mekah ieu horeng Ka'bah nu sok dibabaca ku urang. Ketika urang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ieu horeng maqamna Kangjeng Rasul teh. Tekadkeun sepanjang jeung salebar Madinah pernah ditincak ku Kangjeng Nabi. Munut pernah ditincak ku Kangjeng Nabi unggal dampalna nimbulkeun malaikat. Berarti pinuh deui bae ku malaikat. Kitulah ahli Allah nyaritakeun tentang Mekah jeung Madinah. Ulah dideuleu ku bata ieu tapi deuleuna ku mata ieu. Numpuk wali-wali Allah di Mekah. Neuleueun nya ka urang. Bagi jelema nu boga adab kadeuleu ku wali. Sok didegeutan ke ku wali. Sok didegeutan. Tak sing ada orang mun di Mekah aya nu ngadeukeutan set. Oh, cek urang ieu asana wali. Ieu asana urang keur salat nana ngadeukeutan. Beres salam Noel ka urang. Oh, japenta-penta ieu mah lain wali atuh ieu mah. Aya nu ngadeukeutan tukang menta-menta. Ya Allah ya Rabbi badiyam balighul Ka'bah sebagai hadiah anu kudu didatangkeun ka Ka'bah ka daerah tanah haram. Pencitlah di tanah haram, sedekahkeun ka fakir miskin tanah haram. Teu meunang kurang dipencit di mana bae. Misalnya di luareun tanah haram tidak bisa. Wala yajuzu ayyazbaha haitsu kana. Di tempat mana bae di tanah halal teu bisa. Dinasabkeun lapan bahadian eta dapat baligo eta jadi sifat dina lapan samemehna hadiam balighul Ka'bah. Ieu mah tukang macal piah ieu mah. Sanajan didopatkeun kana lapan Ka'bah lantaran idopatna eta mah sakadar idopat lapan hungkur idopat lafziyah tamala tufidu tarifan teu medahkeun kana tarif anu geus gaji mah nyaho anu pernah masantren mah unggut-unggutan oh iya betul mentek mun aya nu digigereun unggut-unggutan tanya naon sia poho aduh. Namun urang nyaritakeun idopat aya idopat anu maedakeun kana tarif lamun mudok ilehna marifat model kitab Zaidin gulam Zaidin talapan kitab diidopatkeun kana lapad Zaid lapad gulam diidopatkeun kana lapad Zaid lantaran mudok ilehna eta marifat geus eta idopatna lapad kitab atawa lapad gulam kana lapad Zaid maedakeun kana marifat. Lamun mudok ilehna ieu adalah nakira maedakeun kana taksis gulam rajulin kitab rajulin ta eta teh idopatna lapat kitab atawa lapat gulam kana lapat rajul lantaran rajul teh nakira geus maedakeunana kana taksis geus idopat teh aya nu maedakeun kana tarif aya nu maedakeun kana taksis aya nu teu maedakeun kana tarif teu maedakeun kana taksis mana ieu tuh. Ieu dek ngodok ieu yeun mantak kurang kudu rajin kudak kodok. Kapanggih urang. Ieu ngodok ieu dopat saeutik teh bongan di dieu aya. Mana? Bongan di dieuna aya cenah cek di dieuna ya maliana itu fatahu lafziyatun la tufidu tarifan teu medakeun kana tarif teu medakeun kana tasis nu sabenerna mah ieu mah.
lantaran ieu mah idopat isim sifat didopatkeun ka mana bae ge teu ngarobah kana kirohan geus ana teu ngarobah kana kirohan tetep bae teu maedakeun kana tasis teu maedakeun kana tarif atuh pan didopatkeun abeh hampang sungut doang tuh kos kitu mantak ngaji mondok atuh mondok jadi ngeunaheun mondok we ji jaheu nya mondok teh beja ka ditu kana di mana naon bapana mondok lah kurang emang mondok kiai ganitan mondok aing kabita jasa ka kiai ini mondok bae doakeun bae nya tuh ai di imah ribut bae mondok jadi lain dek ngaji nya nama nyilib orenganan orang keribut betak besi aya aki-aki mondok lain dek mondok nama nyilib masyaallah guys aya babna dina alfiyah mah bab idofat masyaallah aya nu salilana maedakeun idofat teh kana taksis bae teu maedakeun kana tarif salila alam dunia aya kos kitu nya atuh geus dibagi-bagi kos naon kos idofat talapat ghairu idofat talapat misu model tadi tah mislu ma qatala minan na'am lapat misu lapat ghairu jeung reng-renganana atuh geus diatur-atur ku ahli nahwu asal urang geus ngaji alfiyah bae pokona mah ngamaca kitab teh geus pokona ngeunaheun moal aya salahna jelema lamun geus ngaji alfiyah maca kitab moal aya salahna moal kajen teuing salah kajen teuing sok teu salah hi atuh kos teu salah sapira nu ngahareupan lagi anu teu ngaji ieu itu geus bae anu ngadehem ge minal ardi salah ini minal ardi hiji deui du berarti minal ardi tilu salah keneh bae oh berarti ulah di eraban minal ardi goblok sia ardi sia dehem ka aing Aduh dehem, kuaing teu di eraban ge dehem keneh bae goblok sia. Ieu tuh aing mah keur batuk bae. Oh, batuk bae. Sugana ngadeheman aing. Aing nu teu ngaji mah ngagibeg aya nu ngadehem ge. Eta teu ngaji karana, aya nu ngaji mah minal ardi. Minal ardi. Dehem deui sia. Cabok sia ku aing. Ieu tuh aing mah batuk. Oh, batuk. Sugana ngadeheman aing. Teger aya nu ngaji mah. Jika turun gaji mantap ke moal aya salahna. Moal bae kajian kukung mah ge. Sangkilang salah teu katara. Atuh aya bae aya salah teu katara bae. Dicepetkeun ku nya macan. Maksudna beres. Yes, pokoknya. Mun minta ulang deui ya, ulang deui. Orang teu bisa. Hai kiai mah moal eleh ku murid ya. Mana eleh dongeng kiai mah ya kiai samar-samar maca kitab sedangkan aya murid ada pinter ada samar murid nu pinter kan jangan baca mama didengekeun terus padahal makunya ada dicoret beres pinter sia pareng eta mana guruna coba nyana keur ngaji ka murid atuh elehna bae pokona mu guru mah beres alhamdulillah datang ka imah mahalena si eta cenah teh tak lamun murid ditah maca berarti guruna teu bisaeun eta aduh ya Allah ya Rabbi geus macem-macem bae guru politiknya. Tapi di Banjar mah titah maca ku ayah teh. Bisa ayah mah nyahoan bae deui. Ayah teh nu mantak disebut min jumlatis sholihin di antarana kieu. Mun maca kitab teh patumuin. Ayah bae di tukang padahal mah di tukang ngajina si santri. Hees, nu hees ditunjuk ku nya. Udin. Aduh saking aing mah geuning hees. Nu mantap di tukang ge tunduh. Watuh. Eta aya masanya jan dihareup peureum bae pan nya nama kitab dari sekolah tonggo. Ke ditu. Jadi nu hees teh dititah. Dititah maca nu mantap tilok anu hees. Ngaji teh aing bisi dititah pan. Kudu. Engke ge di dieu bakal aya ulangan ye.
Namun bisa tuh balik. Anu teu bisa tuh disetrap. Ceknya aing maning disetrap dibere dahar ku kiai. Eta aya tiap hari batak datang ka kuari unggal pesantren teh pitah maca nurutan ayah Banjar almarhum almaghfurlah. Masyaallah. Ieu mah carita-carita idopat saeutik tahliana idopat tahulam ziyah la tufidu ta'rifan. Masyaallah. Mantap kaditu na ge teh mawa soal bizal mudafi mugtafar ilmu silat bisa nikah jadi syarat dan selanjutnya lantaran memang eta mah labziyah ala kadar. Kemudian mana ilam yakun lisain mitun minan na'am lamun buronan tersebut teu aya anu ngabandingan tina sato ingon-ingon kos kumaha kal usfur wal jarad seperti manuk piit jeung simet pan eta mah eueuh ngabandingan jelema ngaburon menang piit jelema buburon menang simet eta kumaha eta pan eta mah eueuh babandinganana eta mah tah na ieu mah pa alaihi qimatuh hargana bae harga piit sabaraha deut sodakohkeun harga simet sabaraha deut sodakohkeun di tanah haram ku ulah-ulah nangarusak jeung ngabunuh dina waktu keur ihram ngebunuh hewan-hewan. Masya Allah. Mentet dijelaskan carana jang kena sanksi jang nu kena sanksi. Kail berarti bisa tilurupan nomor kahiji tadi teh ku Gusti Allah dijelaskan carana fajazaa'um mislu ma qatala minan na'am. Nomor kahiji mun aya jelema ngabuburon keur ihram eta teh kudu dibayar ku hewan hingon-ingon nu sabanding jeung anu dibunuhna. Nu nyahueun soal babandinganana adalah jelema nu maher dina urusan kehewanan. Tanyakeun engke ka urang Arab. Urang mah kuari geus teu kudu nanyakeun kang urang Arab, tanyakeun di Fathul Muin, tanyakeun di Riyadh, tanyakeun di berbagai kitab-kitab fikih geus numpuk di dinya meunang nyatetan para ulama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor kaduana kafaratu ta'am masakin. Atawa teu meuli hewan tapi ieu mamayar kaparat bae jazana teh. Na eta mere kadaharan ka para miskin-miskin. Sakumaha saharga hewan anu ngabanding. Andai kata tadi teh ngabunuhna teh manuk koswari atawa manuk onta, eta teh pan sabandingna jeung onta. Berarti harga onta anu bisa dipake nebus, eta teh anu bisa dipake korban atawa dam. Berarti nu geus manjing kana kitu korban 10 jutaan, mun munding 10 jutaan, mun sapi 10 jutaan. Make hargana bae, make duit kafaratun ta'amu miskin. Kuari bapak meuli beas bae, bagikeun ka fakir miskin Mekah. 2. Nomor katilu, awadlu zalika syama. Atawa moal make hewan nu sabanding, moal make hargana. Kuari bandek make puasa bae, mangga bae. Make puasa jadi 3 carana. Pek bayar ku nu sabanding. Mangga. Dek make harga bae, harga nu sabanding. Mangga. Dek puasa bae, heg bae. Puasa kudu sabaraha poe kiai? Saleter sapoe. Berarti lamun 10 juta, 10 juta. Bagikeun. 10 juta teh berarti 10 juta. Sabaraha letereun eta 10 juta. Coba mana tukang beas ngacung. 10 juta teh sabaraha toneun ayo. Kitu bae heulanan. 10 juta hayang nyaho coba ieu. Coba nama. Lamun 1 ton teh sabaraha duit kuari? Udah isi-isi dah tuh tukang beas. 1 ton sabaraha duit? 4 juta. 2 ton 8 juta berarti 2 ton setengah kan? 2 ton setengah teh sabaraha liter? Atau kilo bae kilo berarti sabaraha ribu? Gimana?
2,5 ton teh sabaraha kilo? Barodo kabeh heran aing mah. Hah? Sabaraha kilo? 2.500. Maknya setik amat. Hah? Sakintal sabaraha liter? 100. Lamun 1 ton 1.000. Berarti lamun 2 ton 2.000. Mun 2 ton setengah berarti 2.500 liter. Keur carita liter beh. Berarti 2.500 poin. Kaburu modar sia. Kaburu modar. Masya Allah. Kiai cenah ieu mandeg puasa bae teu boga harga mangga. Aja lamun teu kaburu tah. Puasa teh kakarak ge 1 tahun atawa 2 tahun. 2 tahun teh kali 360. Kakarak ge saparona berarti kan. Encan saparona ge. Teruskeun ku anakna. Cak anakna sial. Aing dititipan harta puasa. Goblok ya abah. Masya Allah. Nayalaliyazuq wabal amri. Numantak Gusti Allah ngenakeun sanksi, ngenakeun jizyat, ngenakeun babales bagi jelema nu keur ihram mun ngarusak. Lantaran eta teh kapan larangan sobar atawa henteu sia. Andai kata teu sabar make jeung ngarusak dikenakeun sanksi sebab nabrak larangan. Setiap nu nabrak larangan pasti kena sanksi. Nah, supaya karasa liru qawabala amri, supaya ngarasakeun kana beratna siksaan babales urusan nabrak larangan. Nu mantap ke henteu termasuk teu manusiawi ja Allah geus ngalarang. Nggak asal cak awak kitu bae aya hikmatna. Ulah kieu, tolak 3 jadi hiji lantaran keur marah. Oh, lamun tolak 3 jadi 3 mah tidak manusiawi, cabok. Beungeut mah kos kitu mah. Sungutna jebeokeun habek. Sakalian ngejebeo. Jadi tidak manusiawi, cak saha tidak manusiawi ieu teh kepenuh mantap manehanana. Ia dikenakan 3 jadi 3 bakin kubro teu meunang balik deui dengekeun takut seuli para depan mui beusi ngajadikeun 3 jadi hiji sing ade ulah nurut sia 3 supaya non liyazuqa wabala amri supaya ngarasakeun nabrak beratna larangan kos kitu teu meunang sambarangan rumah tangga teh kapan supaya harmonis ulah sacuam-cuamna. Iya mah bentrok saya kolak siap wae. Emang dititah kos gitu? Sok raja amat sih. Sok hebat amat sih salaki. Asal deut ribut, tolak siap wae. Geus 2. Asal ribut bahasa etik balik sia ka itu babur ka imah buah ka moyang sia. Pan eta teu beres eta kos kitu eta. Coba eta isuk-isuk mah dicarekan, magrib diusak-usak, goblok nu teh coba. Buktina kunaon? Air ribut kadenge ku tatangga gudumbrang godombrang aireuneun terus. Ada teh beres eta kos kitu. Awe derajat ngaranna. Uyuhan bisa ditumpahkan gitu pemajikanna. Kamari ribut, tadi ribut penting. Subuh baseuh deui buhukna. Heran aing mah. Atuh meureunna pareureum bae nu di luhur mah, nu di handap bae utek-utekan meureun. Masya Allah. Tak iya ulah sacuam-cuam lah tuh. Mantap dilarang ku Allah. Untuk supaya rumah tangga tetap stabil jeung harmonis. Marah mah marah baik. Omongan tolak mah udah dikeluarkan. Hiji bisa rujuk. 2 bisa rujuk. 3 diancam ku Allah. Liyazuqa wabala amri. Supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah. Ieu keur carita larangan mah lain ihram bae ngabunuh ieu bae ge ku ari urang diharamkeun riba tapi ngaji mah ngaji bae pan ngridit mah terus bae deleukeun tungtungna geus sabaraha jelema anu kanyerian ku sebab ngridit anu diborgol ku sebab ngridit ngawarung atawa noko
anu diasupkeun ka penjara lantaran nyokot duit bank teu kabayar padahal awal mah saeutik anu ribut iyalah liyazuqa wabala amri supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah karena urusannya nabrak larangan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu sing hade lamun urang nabrak larangan di akhir lamun teu katobatan pasti bae ku Allah dibere lauk nyicipan. Ieu teh anu mantap lamun cek ahli bayan mah ieu teh termasuk kana isti'arah. Isti'arahna isti'arah bil kinayah. Berarti majazna ieu adalah majaz akli. Mata wujida majazun akliun wujidat isti'aratun bil kinayah. Nah, lantaran kok ieu make liyazuqo ai zawq mah biasana kana kadaharan. Berarti di dieu teh ngaisdadkeun makna fiil lain kana parantina liyazuqo wabala amri. Oh, ieu teh wabala amri teh diakurkeun kana kadaharan. Ja isnadna zawq mah kuduna kana ta'am, kana syarab. Urang mun ngadahar barang ngadahar kadaharan kumaha rasana ta zawq ta ngaranna ta. Cicipan coba, oh amis, cicipan coba, oh pahit, cicipan coba, oh panas. Eta zawq. Ari ieu mah ieu siksa, aya siksa mah lain zawq kuduna. Tapi di dia dibahasakeun liyazuqa wabala amri. Mentak wabala amri disarupakeun kana ta'am. Dina pada lantaran karasa. Walaupun ari zauq ta'am mah karasana kuleta, ieu mah karasana ke kasakujur awak siksa mah. Ieulah majaz bil kinayah. Begitu ka harti bae kudu teu ngaji mah kitu amat teu ngajinya. Itu mondok mah hese bae. Kajian kumaha ge. Nah iyalah afallahu amma salaf. Lamun nu baheula kungsi ngalaksanakeun memeh diinstruksikeun ku Gusti Allah. Padahal mah Islam teh geus aya haji geus dilaksanakeun ngan encan turun ayat ieu ketika manehanana ihram pernah ngabuburon. Ta ieu kumaha ieu? Enggak pernah ngabuburon, pernah ngabunuh hewan liar. Memeh diinstruksikeun afallahu amma salaf. Nu geus dilaksanakeun ku para muhrimin, para ihram, jelema nu keur ihram nyana ngabunuh memeh turun ayat ieu dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha lamun ku ari geus turun ayat ieu haju aya larangan dilaksanakeun bae. Wa man 'ada fayantakimullahu min saha jelema nu ngaliwat bates padahal mah geus turun ayat ieu larangan bagi jelema nu ihram teh ngabuburon, ngabunuh hewan. Tapi nyana ngalaksanakeun bae awas fayantakimullahu minhu. Allah bakal nyiksa ka eta jelema, dikenakeun sanksi nu tadi teh ya. Mun dilaksanakeun amat, mun teu dilaksanakeun di akhirat bakal dikenakeun siksa. Wallahu azizun dzul iqam. Sing ade ngalawan Allah mah lantaran Allah mah nu bogana mere aturan ka urang secara syariat mun ku urang ditabrak bae engke dikenakeun sanksi. Moal aya nu bisa ngalawan Allah lantaran Allah mah azizun maha gagah ghalibun ala amri anu ngalaikeun kana seluruh urusan-urusan makhlukna. Zantiqab anu bakal nyiksa engke di akhirat kena siksa Allah bahaya. Bahkan lain di akhirat bae di dunia ge bakal disiksa ku Gusti Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Gusti Allah nyaritakeun soal dek datang siksa darareukeut jasa. Lantaran hampir prosentasena lebih tinggi jelema nu maksiat ka Allah dibanding jeung jelema nu nurut ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelebah mabok, pelebah judi, pelebah zina, pelebah kitu nu teu salat. Oh hambalaya sadesa sabaraha ribu nu salat bisa dihitung. Sakecamatan sabaraha ribu nu salat. Kemudian anu riba, anu zina, masyaallah tiap aya perumahan di dinya lah dijieun ajang perzinahan jeung pemabokan. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Geus lain rahasia deui. Geus lain rahasia deui setiap aya perumahan di dinya lah dipake ajang permaksiatan.
Idinyalah dijadikan ajang permaksiatan, minuman, zina, judi, bahkan dibuat gereja. Iya, mentek kaharepna ka dieu ka urang, wallahu alam. Sumarekon datang ka dieu terus ka Kendal ka ditu sabaraha ribu nu bakal dibebaskeun. Kuari mah ngeunah bae, bebaskeun, meuli motor bebaskeun, meuli mobil bebaskeun, nyeun imah bebaskeun. Kawin deui gampang. Tapi engke deuleu Tangerang Sumarekon nu aya itu. Bumi Serpong tingali di ditu. Menjulang anu luar biasa. Tah bagi jelema anu urusana mikiran agama mah geus kapikir kumaha engkena tasih. Kuari mah jelema anu calo mah komo, lurah mah komo, nu jelas mah bebaskeun boga duit, bebaskeun boga duit, bebaskeun boga duit. Hanya keuntungan sejenak tapi kadituna. Kuari urang masih keneh loba kiai nu ngabimbing nu rada baraner kadek isuk pageto. Kiai nu lalempeng geus areueuh. Tinggal kiai-kiai Golkar nu araraya endek dikamanakeun jelema. Ieu anak incu urang teh kuari sedih boga anak. Nah, meureun maneh teh bakal anak, boga anak dek boga incu. Maneh teh di zaman incu mah kumaha meureun. Teh ieu teh urang geus sulit mantak loba geus dititip-titipkeun kolot teh sing hade. Saya kudu ngaraji, kudu masantren. Kuari geus loba di Jakarta ge kula lain ta minggu kamari. Eta geus boga pikiran kos kitu. Jelema-jelema gede teh geus rada warasiat ka anakna mantak ngomong bakal loba nu masantren ge. Nyana khawatir ka hareupna lain lalagaan ieu mah. Dantaran pemerintahan urang geus pemerintahan Amerika. Tingali Freeport. Freeport teh kajenting parae. Orang Papua tetep bae. Presiden Sugan bisa menangani henteu. Dialog demi dialog. Dialog makin dialog aya ujung pangkalna naon sebab geus dikuasai ku Amerika nyanana diwewelan kuari sabaraha puluh nu korban bakal selesai moal lantaran geus dikieu ku Amerika termasuk di negara urang mantak jelema gede kuari geus wasiat ka anakna di zaman incu mah bahayana gede jasa wayahna pasantrenkeun. Nya pasantren teh teh geus sukarolot teh geus loba nu ngaromong kitu. Nyana teh geus deuleu meureun ka hareup bakal nepi ku bahagia. Di Jakarta dibangun seperti kitu mall-mall dan lain sebagainya di deuleu ku matanya meureun walah ieu mah bahaya jasa. Mun kamari ieu mah jelema masih keneh ararisin sadengkul keneh make calana ditekeun saeutik kana pertengahan pingping. Kuari mah di Jakarta teh geus tinggal. Saya ngomong lah iya. Aduh. Coba eta kaos tadi kejerokeun calanana nu sakitu teh. Beubelah nage kadeuleung. Masya Allah. Tinggal caki haji be alhamdulillah. Lailatul Qadar datang goblok geus. Allah dasar. Deuk kumaha deui komo ka hareupna. Lamun kamari mah kamari ieu. Jelema ieu dekat jablay teh jablay susumputan neuleup fotona doang kuari dipintonkeun di kaca diputerkeun bari sataranjang masyaallah deuk kumaha coba sekali-sekali dong ke Jakarta naudzubillah min zalik wa min zalik masyaallah ieu Indonesia karena dicekel kurang Amerika kos kitulah mana adab-adaban Al-Qur'an mana adab hadis menghina ka Quran, menghina ka Allah, menghina ka hadis, menghina ka Kangjeng Nabi. Urang teh terhina kuno kos karare itu, kuno mabok urang geus dijejeleh geus dihina. Kuno korupsi geus dihinakeun, kuno riba Quran geus dihinakeun. Komo kuno kos karare itu. Deuk kumaha ka hareupna? Nauzubillah min zalik na ieu basil liyazuqa wabala amri. Allah teh cek Allah teh ku aing kena karasaeun nyana lantaran nyana nabrak larangan aing geus teu samar deui tsunami puting beliun kemudian gempa banjir lapindo deuk datang ka iraha wallahu a'lam geus sabaraha ribu manusia anu terdampar anu teu puguh nu tanggung jawabna saha nu kudu tanggung jawab kehilangan harta, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Tuh iyalah Indonesia teh kos kitu siga aya pemerintahan, mun dipajar eueuh ja aya, bungkeleukna dipajar aya, loba nu terdampar teu diurusan geuninganna.
ulah-ulah masalah gede ribuan kitu eta bae masalah anu ngan saukur kabanjiran imahna beak nyana numpang di desa tuh nu nguruskeun tetep bae kudu nyana keneh bae kudu nyana nu upaya eueuh bae upaya-upaya pemerintah anu bener-bener karasa ku masyarakat ieu mah keur carita ungkapan nyana ja urang mah alhamdulillah ku ari ungkapan nyana ya Allah ya Rabbi ceurik batinna sampaikeun ka loba jelema nu geus teu ngaku ka nagarana negara aing padahal mah ieu tapi kok aing kos kieu amat loba jasa mendak azab turun ti Gusti Allah nah ieu teh menantang azab Allah lantaran urang-urang keneh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yu urang upayakeun rapi lantaran aya malaikat di dieu jeung para wali anu ningalikeun nah ieu teh kenyana nu usul ka Gusti Allah padahal Allah mah teu kudu kitu nganta mah geus jadi sunatullah we kos kitu tergantung kumaha urang uhilla lakum saydul bahr wallahu a'lam